Jadi jelema wudu nu ukuranana sakadar sunah doang ma ala kadar doang ai praktik kencengkeun kunyana wari ka telanjuran asup ka dieu katikoro batal tetep puasana tur wajib qada imsak wae sia eta wudu di bulan puasa mah kitu keneh ka irung katari ka jero kan katil THT kan THT tenggorokan hidung telinga THT telinga hidung atuh nyawan aing sial ka ngabejaan ka aing mau pati-pati nyebut THT ya odob sia nah iyalah tadi yang kejero ka dieu batal puasana di samping batal wajib qada